Bismillahirrahmanirrahim. Wa in amza fa'alaihil qadha. Lan lamun metu madhi ya shaim maka ikut tetep ingat shaim utai qadha. Inda Malikin wa Ahmada ing dalam mungguh Imam Malik lan Imam Ahmad. Wa in alimalan lamun weruh ya shaim zalika ing mangkono amza goblal gublat. Ing dalam sadurunge ngambung lan wal mubasyarati lan petemu kulit harumata maka haram ya qublah lan mubasyarah. Tapi walaisa alaihi al-qadha'u 'inda al-Hanafiyah wasy-Syafi'iyah. Lan aranana ikut tetap ingat as-shaim apa qadha' ing dalem mungguh mazhab kang bangsa Hanafi lan kang bangsa Syafi'i. Sakadar nangkep haju keluar madhi mungguh Imam Syafi'i, Imam Hanafi teu kudu qadha, berarti teu batal. Wa amal fikr wa nazulan anapun utawi mikir lan ningali. Baqalatil Hanafiyatu maka ngucap sopo kang bangsa mazhab Hanafi idza anzala an fikri. Tatkala ngametu akan tatkala metu mani ya shaim ing dalem narika mikir walau tola lan sanajan dawa ya fikri au nazrin atau nyali walau ilal farji lan sanajan ananazi ya nazrin maring ikut tetap maring farji la yuftiru iku ora batal ya shaum. Keur puasa urang mikir-mikir tubuh wanita. Dihayal ku urang duh mun dibukaan meureun pinarepna nongtot. Anu teu boga mah kitu. Anu boga mah moal. Biasa baik. Dihayal-hayal terus dibukaan rokna. Hayal ngaranna ge. Lah tanggung androkna mah. Nu leutikna teh wadah tenan ngaranna. Andai-andai mah keur andai-andai. Terus dihayal sanajan berjam-jam walau tolak. Terus dihayal datang ke keluar cai mani teu batal ayeuna sekedar ngahayal. Atawa ka pamajikanana keur nangkarak teu make calana. Ye, atuh kumaha. Ai geus kumaha atuh. Teu make calana wallahu alam pamajikanna sare, wallahu alam henteu lah ngaranna ge awewe ieu, pinuh tipu muslihatnya nama. Awewe teu make calana nangkara. Mangkaning deui lain sakadar teu make calana nangkarak lain bujurna diganjel make anggel jadi siapa tuh percaya ka kita beran lain mah. Nah ajukan didelekeun bayi bulan Ramadan. Didelekeun dipandang. Jakos kitu horengana.
paingan osok ngegel aya huntuan ieu geus be da ye didelekeun bae datang ka kaluar cai mah neuleu doang neuleu kaluar cai mah teu batal wabihilan kalawan laif tiru qalatis syafi'iyatu ngucap sapakang bangsa mazhab Syafi'i. Lakin qalu tetapi ngucap ya Syafi'iyah ini ada lamun ngabiasakeun ya uang al inzala ing mutumadin bidzalika kalawan mangkon nazru atu payutiru alal mutamadi maka batal ya saum mungguh kaul mutamad. Lamun memangnya na kebiasaan asal neule keluar cai mani asal neule keluar cai mani atuh meureun mah jadi kebiasaan neule atuh batal kos kitu mah aju ngabiasakeun nya lantaran meureun aya hiji kanikmatan neule teh nu dideuleuna daek bae ongkoh ai cak nu dideuleuna kula bang sedekah bae meureun. Wa qalatil malikiyatu lan ngucap sapakang bangsa madzhab Maliki in amzabil fikri lamun metu mazi ya si wong kalawan mikir aw bin nazri atau kalawan ningali fa'alihil qada'u maka ikut tetep ingatase wong utai qada berbagai-bagai mazhab hasil daripada penelitian dalil seperti eta hasilnya. Wa in amna bi idamatihi ma fa'alihil kafarat. Lan lamun metumani ya wong kalawan ngalanggengkeun fikri lan nazri. Maka ikut tetap ingat tase wong utai kafarat. In kanat adatul inzal lamun ana opo adate wong iku metumani. Cek mazhab Maliki mah neulekeun najus sok kaluar cai mani geus kabiasaan wajib kafarat di samping qada walau fihi nimma lan sanaja ana ya inzal ikut tetep ing dalam waktu di waktu ini ditambahan makna kira umum di waktu mana bae seperti eta paingkan ada tuh ada mal inzal maka lamun ana pada teman iku orana metumani bi idamatin naziyawil fikri kalawan ngalanggengkeun ningali atawa mikir khalafa adatahu maka nyulayani man ingat teman wa amnalan metumani man pala kafarata maka ora kafarat iku wajib alam makhtah Ibnu Abdussalam ingat sebarang kang miluh ing mazhab Imam Ibnu Abdussalam wa kadza law amna wa kadzalan halika ya ikila iki pala kafarata lamun metumani ya uang bimujarradin azin aw fikrin kalawan malulu ningali atau mikir pala kafarata alaih maka ora kafarat iku wajib ingat zaman inda Ibnul Qasim ing dalam munggu Ibnul Qasim Buqalatil Hanabilah tulan ngucap sopo kang bangsa mazhab Hanafi in karrara nadha lamun ngaula waliya wong ing ningali fahamna maka metumani ya si wong pasada somu maka rusak apa puasane wong wa alaihi alqada lan iku wajib ingat si wong uti qada wa amma law anzala binazin lan anapun lamun metumani ya wong kalawan ningali tapi ningalina goiri mutakarrin o kang orang dari mula wali au fikri au bifikrin tau kalawan mikir la yafsudu saumu maka oranana rusak apa puasanya si wong li anna kullan minhuma kana satune saban-saban kang suci saking karone itu nazin fikrin iku yasukul itiraz sukra pengaraksa alaihi anhu saking kulan bikilapin nazzi al mutakarrir kalawan perbedaan kang dari maula wal rawil hadits wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia maqamul muwahhidin lan utawi alam ruhaniyah iku makum ahli tauhid kabeh
alladzina fanau nyatane wong akeh kang padara rusak alladzina minta inim saking nang tuaknane muwahhidin fi ainil wahidah ing dalam zat kang tunggal. Walaisa lahu wujudun fil bayyin bi ru'yati jamalillah. Maka orangana ikut tetep kada wong apa wujud ing dalam nyatane kalawan ningali kaelokan Allah. Kama la yara kaya oleh orang ningali ya wong. Illa bin yata nafsih angin adegan awake wong iza mallatis syamsu tatkala condong apa sarangnya. Bihi ing dalam pinya. Balajir maka oranana mang iku maujud. Andal insana la yara nafsah. Satuhune manusia iku ora ningali ya insan ing awake insan. Bimuqabalati jamalillah kalawan adap-adapan ing sifat kaelokan Allah. Digolabatil hayati karena ngalindih bingung wal mahwiyah bi nafsi. Lan kang denungku ing dalem awake insan. Kama qala Syekh Fariduddin Al-Ataridi rahimahullah syi'ran. Sekedar carita. Urang mah jauh kene. Sebab ibadah urang mah encan kaasup ibadah anu khusus ngamimitian kakarat ibadahan encan ibtidaan sebab can aya guru khusus ibadah. Jadi urang mah kakarak datang ka syariat ge syariatan encan pul sebab atuh pasantren teh ngaji saminggu sakali ge geus asa pangajina bae. Beuh ngelehkeun kiai mun make jubah. Wah, udeng-udeng ban beca eleh. Pohar. Nah. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir panon poe mah panon poe bae deuk kaluhur deuk kahandap panon poe bae. Panon poe mah teu ngurusan batur penting aing mah caang bae. Sugan ngurusan dirina henteu. Aing mah pokona mah muter bae waktu di luhur nyaangan, waktu di handap poek lantaran penting. Keur carita nyaangan jeung buekan teh ya, panon poe mah panon poe bae. Nah, urang teh dijadikeun jelema jadi kiai kudu kos panon poe. Manta Kangjeng Nabi anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksir wa ghalli anta misbahus surur. Kangjeng Haji Pendi mah anta berkat anta cau anta tuh Kangjeng Nabi mah anta syamsun anta dukunur. Pokoknya Kangjeng Nabi mah seperti eta lawan nu dicaritakeun eta diuraikeun ku Tuan Syekh. Jadilah kiai teh sebagai mata poe. Kumaha mata poe teu pernah mikiran dirina mata poe mah. Caang teh caang bae dialep mangpaat ku bae ya. Mukmin, mukminah, kafir, kafiro, munafik, munafikoh. Wabe ngalap cacaang di padon poe sugan bendu panon poe nante. Jeung mikiran bakal rusak ka aing teu. Itulah panon poe ketika dihandap teu nyaangan batur dipake karindu ku batur. Hanya timbul deui panon poe ke sakedeung deui. Ieu jam sabaraha ieu? Kaharek jam 12 ke geura jam 6 bakal muncul. Rindu nu usaha ngarindukeun panon poe, nu di kantor ngarindukeun panon poe, nu tani ngarindukeun panon poe. Iraha panon poe isuk deuk geura ka sawah nungguan panon poe.
pan aya ge aya di imah dicempal dibalangkeun percis kos teh kotok di meja si eta kitu dicempal mentak lamun sok dicempal kita balik unit teh kotok eta nah ngayuni nya ge kos kitu eta teh kotok kabeh unit teh kotok jelema lamun di makom jismaniah kene makom jisim urusan anangan sakadar iraha dahar iraha nginum iraha sare di mana dahar di mana nginum di mana urang sare mikiran teh seputar jang awak bae nu di imah mah ieu teh geus rada lain deui turun mesin tambah deui nambah deui barang dihitung geus aya 20 kali kawin eta nu mikiran teh jang awak bae jang awak kitu jeung kitu bae nah ieu teh jauh ti urusanana pi awakeun moal manggih kaistimewaan lamun urang masih dina alam alam jismania mah tapi ketika urang ninggalkeun alam jismani siluluk urang ke alam ruhani sing hade sebab alam ruhani mah alam gaib geus alam gaib mah atuh kudu aya nu nuduhkeun ulah datang ka salah datang urang ka dukun coba nempok kagaiban melalui dukun atuh panta mah urusanana paling ge ka dukun mah coba kayak tanggal sakitu nu kaluar naon tuh weh jangan menyaho kan ja bangsana beureunanan tuh pakong kos kitu henteu pakong pakong aya kos kituan teh sarua teh jeung wah weh orenganan pemain cenah ge sarua nah ieu alam ruhani alam anu melalui mulazamati asma'i tauhid engke kaluar ti alam jismaniyah ila alam ruhaniyah ialah ngaranna alam sir mimiti urang sodri naik kana kolbi naik kana fuad di dia bakal kapanggih jeung sir laisa fihi gairullah dayar eueuh deui salian ti Allah wae ti dinya bakal manggihan lapangna cahaya dibawa ku cahaya katauhidan makan beda memehna asa dideleukeun ka dituna asa neuleuk kan neuleukna lain make mata nu ieu tapi make mata kolbu sir ngaranna bentukna eta kene kolbu ketika nyaritakeun peredaran darah kolbuna kolbu urusan medis ketika nyaritakeun makna kolbu geus lain peredaran darah tapi peredaran rasa spiritual di dieu mulai geus datang ka fuad naik deui datanglah ka sir bisa kos kitu teh ya eta teh ninggalkeun jisim jismaniah tinggalkeun mantak cumplang campling heula dek jadi wali teh ulah neuleuh Habib Umar kerena ulah neuleuh Habib Jafar kerena ulah neuleuh Habib Lutfi kerena ulah neuleuh Gus Dur kerena aya nu bebeja kieu ka kula mah hayang jara Jawa di wali kos Gus Dur emang kunaon gitu atunya mah mobil mewah bae hes di hotel bae ngeunaheun teh menjadi wali kos gitu tangkorak sia neuleuhna kos kitu da doang ge neuleuh kos kitu da doang maka tipu sarajan jana naik Mercy Baby Ben Alphard jeung sajabana deuleuh hatena pan aya Haji Pendi mah sadajan naik mobil angkot di hatena sombong nya mah awas ya kayak sakedeung deui aing sugih karak ya pugu keur naik angkot teu nyadar nya teu nyadar nya sakalina naik Lexus beuh kaca teu meunang ditutup kaca teu meunang ditutup abeh masyarakat nyahoeun nyana naik Lexus
susuit deh. Pada eta mah jelas-jelas nyata eta mah kos kitu. Mending mununyana numpang. Iya bagus usiran, usir. Ayah siran naik Lexus, naik Baby Ben, naik Alphard, naik Fortuner, naik Avanza, ala sapira sebuah kendaraan. Anu dipikirna kunyana bakal rusak. Hiji benu terusak bakul man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bareng jeung Allah mah di mana bae kumaha bae. Mantak sakumaha dongeng nu tadi, urang mah usaha teh ingetna ka untung jeung rugi bae. Nu mere untung jeung nu mere rugi kan Gusti Allah. Atuh kunaon teu diwauhan Allahna. Jadikeun usaha teh ya sebagai taraje. Wasilah jangan nyahokeun ka Allah ai untung hayang ai nu mere untungna teu diwauhan. Atuh mantak naon urang bari ngawauhan nu bakal mere kauntungan. Urang usaha, urang tani nu bakal merena Allah. Atuh geus bae urang jadikeun sarana jang ngawaukeun diri urang ka Allah. Mata kunaon kos kitu ngomong mah jangan ngeunaheun. Ngomong mah ngeunaheun. Tapi praktek tuh boro-boro dagang, boro-boro tani ngariung bae ge ngariung poho ka Allah. Aing meunang moal berkatnya. Nu kamari mah berkat leutik cek jangan teh. Sial jasa boro-boro jeung anak sorangan ge kurang. Ngeremet bae. Ih, tah. Padahal makan dibere jeung teu dibere eta geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz. Ji urang ngariung ye, haju teu kabere. Ulah nanyakeun, ulah menta. Oh, berarti geus bae urang teh narima kana qada. Ridho teh ridho. Eta teh narima kana qada bimuril qada. Paitna qada narima nemah. Urang ngariung, haju teu dibere berkat. Oh, geus aya tulisanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Ye, diakurkeun jeung nyana tuh. Capek urang ngakuran nyana mah. Urang menang, kebenaran menangna 5. Wih, geus aya tulisanana di ditu. Tapi lah sangkilang menang 2, 5 sabaraha ge sakumaha sih gedena beuteung. Kitu-kitu keneh. Geus bae atuh bikeun ka batur. Ieu mah pan babaturan ge leungit berkat. Atuh beres eta. Nah, ieu kan dikira naekna ieu. Nah, wahia alamus sir laisa fihi ghairullah dayar. Da ieu tadi lakin la yumkinul ikhbar anha. Cuman henteu mungkin dicaritakeun alam ruhani mah. Endeu kumaha nyaritakeunana jeung moal kaharti. Contoh, misal urang zarah, haju urang mah kapanggih ye jeung hiji jelema sosok jelema ieu asana lain jelema hirup. Aya tanda-tandana. Pan pasti batur kan teu neuleu. Ketika urang beres jarah, urang nyarita. Tadi kapanggih urang jeung Sahibul Makbaroh da. Deuk percaya moal ka jeung kumaha. Misalnya Haji Pendi bareng jeung urang jarah, haju nyana nyaritakeun. Haji Agus, tadi mau kapanggih kula jeung walina tadi. Tek ku galedeg sia. Sia teh julid. Oh, potongan. Lah mual percaya sebab urusannya gaib. Urusannya gaib, urusan rohani mual percayain dibejakeun ku kumaha ge, dibejakeun ku kumaha ge. Malah nu hasud, malah nu hasud nentang. Nu hasud nentang nu mantak aya bahasa man adza li walian faqad adzantuhu bil haram. Awas ya ka wali aing cek Gusti Allah. Aing nu tandangna. Nu mantak nu hasud ka wali, hancur kajen ku kumaha ge, hancur bae Allah nu ngahancurkeunana. Dimimitian ku teu percaya urusan rohani. Nu mantak teu kudu dibeja-beja. Ulah dibeja-beja moal ka harti, beda makom. Beda makom. Zarah misalnya Haji Pendi ya. Bejana mah ngopi dahar, kopi. Iya di tempat pangjarahan. Tanya, Haji, kira zarahna aing mah geus kapanggih tadi kan ngobrol bae. Nah kan. Nah eta teh akan moal aya nu percayaeun kan ngomong geus kitu. Ngobrol di mana tangkorak sia. Jeung saha ai tadi nu tadi teh bana tadi tukang sao. Percaya. Jadi be fitnah kan. Moal ka harti. Sebab urusanana
urusan rohani nu bisa ngarasakeun manehanana wungkul. Ketika jelema maca Quran misalnya ya tengah peuting tuh ceurik kadeuleu ku jelema yang ceurik kanaon. Itu si eta ceurik maca Quran jeung ceurik kanaon? Ji, bloon teh coba. Tah, cak anu memandang di bloon-bloon maca Quran bae kudu ceurik. Goblok teh si budak. Je, jeung Muammar mah heang-heang cek nya teh. Ya ceurik ada di si eta mah ceurik tebal ka harti. Sebab perasaan. Ya jelema maca sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman hiji dua tilu haju set beri basak mal kahartieun ku batur kabeh mal kahartieun cek Haji Pendi goblok teh kiai kunaon ceurik maca sholawat bae ceurik bewehan amat sih disebut bewehan baca aya Ki Pudoli pernah tah keur maca sholawat ceurik ditanya kan kunaon wajib ceurik aduh nu di imah can kabelikeun baju Orengan beda pikiran. Si ieu mah ceurik teh urusanna ruhani nyambung ka ditu. Asa aya dan lain sebagainya. Ai eta mah nu ceurik teh orenganan inget ka pamajikanana. Mun balik teu bawa duit asana diketrok deui aing. Beda kan tuh. Ruhani teh kosit. Dua tak la yumkinul ikhbar anha moal bisa moal teu imkan dicaritakeun masing-masing bae. Kecuali jeung bangsana. Jeung bangsana mah kajeuting sajam 2 jam. Dongeng, penemuan atuh nyambung. Ngan beda carana hungkul asli nama kitu-kitu kene. Beda carana hungkul penemuan ieu mah kieu penemuan ieu teh jauh sebab thariqah nu mana bae ge hayang usul ilallah. Neuk nu mana bae wirid kumaha bae usul ilallah. Beda jeung hikmat. Ai hikmat tah wiridan kau kaler ka kidul ka kulon ka wetan teh ujung-ujungna tamu-tamu kene. Tamu-tamu kene ujung-ujungna mah. Mantak lamun aya tamu teh datang ka dinya. Heh Mang Haji, alhamdulillah si kene mah tah. Bo tamu loba tah bontotna ge ambal aya. Kunaon haju ngangsongkeun bontot. Tanda berarti loba tamu tah bontotna ge can diparareuman ku jana teh. Abeh percaya ahli hikmat kos kitu teh. Nah hikmat kos kitu. Aya naon Mang Haji? Maksudnya aya naon? Iya dagang. Oh si anu ge dagang. Alhamdulillah 2 kali ka dia maju. Beuh ku ari geus kembali ka kapal. Geus be kapal? Ka kapal. Ahli hikmat mah pagawean kos kitu. Ari ahli marifat mah lain. Jauh di urusan kos kitu. Ngan la yumkinul ikhbar anda. Sebab naon? Wa hiya maqamul muwahhidin. Makom ahli tauhid. Ahli tauhid teh lain wujud kidam bakom mukhalafah lil hawadis qiyamuhu bi nafsi wa daniyat qudratir tawat TK. Tauhid TK tah mah. Tauhid wajib di Allah 20, mustahil di Allah 20. Jaiz teh hiji. Nah, ku ari kieu. Nah kabagi hiji sifat tafsiyah, kedua sifat salabiyah, katilu sifat ma'ani, kaopat sifat ma'nawiyah. Nah, engke dibentukkeun di la ilaha illallah wal kaluar tina istighna jeung iftikar. Nah eta teh TK kos kitu mah. Deuk kumaha tuh? Eta mah dibabaca ku budak ge. Asal deuk salat be. Wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamu direkam jadi duit. Aju ditiru ku Haji Pudoli di panggung. Wujud kidam bako. Atuh bener sarua boga duitnya deh sarua. Urusan lakos gitu. Lain. Ieu mah nyaritakeun rasa tauhid. Tauhid fi zat atawa tauhid fil asma, tauhid fil afal. Apal heula. Tauhid fil afal naik, tauhid fil asma naik, tauhid fil sifat kaharti tauhid afal sifat jeung asma bakal kaharti tauhid zat. Moal aya nu kaluar tina asma jeung sifat zat moal disebut zat mun eueuh sifat. Kaharti sifat bakal kaharti zat. Tauhid eta nah, kuari tina tauhid eta teh kurang teh dituju tauhid ma'ani jeung ma'nawiyahna. Tina ma'ani jeung ma'nawiyah teh ya supaya datang ka rasa dituduhkeun ku guru ieu naklina, ieu praktekna.
mulai cara zikir diatur ruh nu zikir teh timimiti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah geus keur heula la ilaha illallah bae hiji teu kudu naek kana hu teu kudu hiji be la ilaha illallah la ilaha illallah saminggu sabulan satahun 2 tahun 3 tahun dengan cara-cara tersebut jeung dipraktekkeun engke ruh kan hirup la ilaha illallah teh asa aya bae di kolbu teh ngaler nginul teh la ilaha illallah bae rek sare la ilaha illallah leumpang la ilaha illallah eta teh la ilaha illallah teu bisa bae indit tina kolbu mulai sinaran di kolbu teh sanggeusna sinaran ka sinaran ruh urang ku sinar la ilaha illallah tina lama budak langsung ke melamak sudah geus bae kuari teh naon bae nu dimaksud iwalti Allah ngajina Allah silaturahmina Allah ceramahna Allah dagangna Allah naon bae zarahna hiji bae lamak sudah Allah kulantaran geus sinaran kuari bisa nah teu urus awak teh teu urus awak sebab ruhani na hirup ruhani teh hirup eueuh sadetik eueuh samenit anu kaluar tina ingetan ka Allah lamun terus bae inget ka Allah atuh poho awak geus poho ka awak hana ngaranna hirup di dunia tapi ai pikiran-pikiran akhirat urang mah pan hirup di majelis pikiran-pikiran di mall urang awak nama di majelis keur ngaji tapi pikiran orang di mall awak urang nama kuari di majelis tapi pikiran orang mah kuari di pantai cerita tsunami sia awak iya kan hirup di dunia tapi pikiran-pikiran akhirat anu ku Kangjeng dicaritakeun eta mah Abu Bakar mah eta mah mayit leumpang mun hayang nyaho mayit leumpang tuh Abu Bakar kaget kabeh ge ku mayit sih horenganan geus eueuh kahayang jadi kos mayit eueuh kahayangnya nama sugan aya kahayang teu aya eueuh kahayang hiji be Allah berarti kan mayit eueuh kahayang mah eueuh kahayang nu mantak si eta embung kawin deui ge sebab di jerona geus jadi mayit tawadu urut teu bisa diurut di obatan teu bisa jamu geus beak sabarapak teu bisa nah eta kan geus pae eueuh kahayang eueuh dongeng tinggal dongeng geus eueuh kahayang lumantar cek Haji Agus dibiayaan ku aing sia kawin 10 20 juta tapi aing ngintip maksudna ngintip ge lain sasenangan ieu coba hayang nyaho diguling-gulingna da hayang nyaho nah paling ge 3 poe laporan deui ka Haji Agus. Iya paling ya kos gitu kan. Karena yang ngawininya Haji Agus dan ngebiayain Haji Agus, suami saya akan saya serahkan lagi kepada Haji Agus. Emang kenapa? Udahlah. Emang kenapa kurang ganteng bagian bukan itu? Aduh. Nah iya. Tak iya. Poho ke awak poho ka. Geningan cenah garaya Imam Syafi'i gaya. Keur ieu aya tahapan-tahapan. Imam Syafi'i kan nya make jubah, nya make naon kitu ngaranna mah teh top, make jubah, make udang-udang, make etiet. Tilu Imam Syafi'i mun make sorban. Tilu udang-udangna, burungna, irtidana. Masyaallah. Imam Abu Hasan As-Sadili sarua. Wali-wali, wali urang lamun deuleu Habib Lutfi, bau keren. Keren atuh. Wah, atuh. Masa sih? Nah, timbul be, masa sih wali kos gitu? Awas. Atuh kuari mah geus teu anggap kos gitu. Baheula mah cumplang-campling sarua bae. Nah, masa-masa fana, kuari ge fana keneh, ngan terkendali. 86 siap terkendali. Nah, ieu baheulana cerita perjalanan maqamul muwahhidin alladzina fanau min ta'yinihim fi 'ainil wahidah. Lantaran ta'in fi 'ainil wahidah hiji be Allah nu diingetna fana nyana geus teu inget ka mandi
Teu inget ka dahar, teu inget ka nginum, teu inget ka sare, teu inget. Lantaran boga pikiranna hiji Allah. Maka di toriko aya satu perjalanan untuk mencapai kadinya kholwah heula. Di toriko teh aya kholwah seminggu 21 hari 40 poe. Ini kholwah kan. Urang lamun ditita ku guru kholwah. Andai kata urang kiai tinggalkeun pesantren. Pamajikan tinggalkan kegiatan berbagai kegiatan tinggalkan ulah aya di hati setik-etik kaca hiji be Allah mikiran engke kumaha dahar ulah mikiran dahar ulah mikiran ginung ulah mikiran nyeuseuk ieu mah kholwah ge kieu babari aing kholwah di dinya mun balanja aya goreng nasi di dinya mau ATM segala rupa jual mawa HP ya kholwah mawa HP. Iya kalau guruan mah kos gitu. Allah geus beres. Tinggalkeun kabeh hiji we Allah. Kan kudu aya nu ngatur, mursyid nu ngaturna. Dideuleukeun ku guru mursyid butuheun dahar bere. Butuheun nginum bere. Geus teu butuheun pakaian teu kudu geus we. Terus ka Allah keun. Diajar aya nu ngabimbing kan geunah. Boga pikiran, waduh cenah 40 poe mah santri bubar ulah norekat. Ulah norekat geus sia jadi ustad bila perlu jadikeun yayasan ku sia pondok sia. Butuh ka murid sia. Ka Allah butuh mah ulah ka murid. Butuh ka murid sia mah. Emang kunaon sia butuh ka murid? Lumayan sok aya nu sugih. Pamerena doang mantap ceknya nanti. Tolol norekat si kos kitu. Bantak ku hari teh eueuh nu meujeuhna jang pi muridin norekatna. Kita ninggalkeun anak tuh loba nu nentang moh menyanduk ka Allah kudu ninggalkeun kos kitu oh atuh geus mah ulah geus cicing kan aya masa-masana kita eureun mun urang keur dagang sia deuk norekat beneran siap-siap sanggup ieu ninggalkeun dagangan ieu tuh kumaha anak pamajikan ulah rekat geus dagang we sia nyieun kios deui nu loba sia kitu nyieun kios nu loba dagang karung habek ayo ka ditu dagang ge sakikituna bae hese kita ninggalkeun urang deuk ninggalkeun sorangan nu ngabimbing moal bisa nu ngabimbing ieu urang ieu deuk kholwah nu ngabimbing kholwah aing sorangan bae nu ngabimbing lapar turun urang kan berarti kan aya pikiran ti urang kan min hormah mah lain kitu kholwah mah guru nu mikiran urangna ulah boga pikiran kadinya tah nu mantak saha si jelema nu kuat norekat tah pelebah kos kituna mantak dibagi apa deuk tabaruk kungkul apa deuk tawajuh eta dideuleu urat-uratna hese neangan murid tarekat geus jararadina mah kabita kabeh ge geus jaradina baheula tah keur kikituanana wari manorekat urang kholwah masalah ge kholwah di kamar sorangan bae set bebeja malah ka pamajikan mun aya tamu bejakeun kakak keur kholwah gitu sial jasa tak kiai tolol menja Allah bebeja nah malah mak neng ge besi butuh atuh ka kamar kakak bae ngan kakak moal kaluar tawa lain holo atuh kos gitu mah nah ieu hese nah lantaran boga bagian wal hese nu boga bagian mah sakumaha tadi jawara ge boga bagian pi walieun nah narima kana nasihat wali berangkat sesuai jeung aturan kiai ge teu boga bagian mah kiai ilmu mah geus aya ihya dibaca minhajul abidin dibaca hikam dibaca tapi orenganan hikamna pake ceramah lain jangka Allah terus lo ngomong tuh beda alladzina fanau min ta'yinihim fi ainil wahidah geus palaisa lahu wujudun fil bain biru yati jamalillah akhirna eueuna naon di jero hate teh ngan sakadar nu aya teh kemaha elokan Allah kemaha bagusan Allah maha jamal Allah wah lamun geus boga perasaan di sifat jamal Allah selalu senyum bae naon bae senyum naon bae senyum maksudnya senyum kumaha sih dibere sehat pamere Allah maha jamal Allah mere sehat diberi orang gering Masya Allah Gusti nuhun sebab abdi teh keur diurusan ku Gusti melalui gering ji antusnya ulah ngaji kos kieu kuduna tah mah
Geus gadi itu mabur. Iya. Dibere orang dagang kan mengetahui hayang wauh jeung Allah melalui dagang. Masalah. Ulah wauh kana daganganana, ulah wauh kana kauntunganan, wauhkeun ka nu mere dagangan jeung nu mere untungna atuh ka Allah. Geus kuari melalui dagang teh ka Allah. Nah dibere untung, alhamdulillah Gusti dibere untung. Jang nyieun masjid jeung fakir miskin. Dibere kuari rugi dagang teh. Rugi dagang. Masya Allah Gusti ngurusan abdi melalui kerugian dagang. Nuhun eueuh nu kaluar ti aturan Gusti. Kajaah Gusti di detik ieu abdi teh dibere rugi ku Gusti teh. Gusti nuhun nyanggakeun sadaya-daya. Ja untung jeung rugi teh abdi mah teh hayang ieu kana dunia. Ngomong mah ngeunaheun ngadengekeun gepuleun asana tiis. Begitu orang dagang haji rugi mungsang mangsing. Mungsang mangsing anak itu menang deket. Ayo siar gar ka dieu. Di podaran sia ku aing. Ye, pamajikanna datang. Ulah ka dieu sia dibotakan sia ku aing. Deu kumaha? Teu wauh ka Allah, wauh da ka daganganna jeung kauntunganna. Jadikeun dagangan teh sarana jang wauh ka Allah. Ulah wauh kana dagangan jeung untungna, wauhkeun ka nu mere dagangan jeung mere untungna. Ya Allah ya Rabbi. Geus jaho ge ieu geus jaho paling ge datang ke make sendal doang. Make sendal inget kene. Lempang tah salengkah dolek poho. Hese. Kan? Nah, atuh ulah-ulah eta dagang, ulah-ulah eta tani, ulah eta jabatan dititah ngawauhkeun jang ka Allah. Jang ngaji ge kuari mah henteu jang wauh ka Allah. Ngaji ge henteu jang wauh ka Allah, ngaji henteu jang wauh ka Allah. Lamun bupati nu ngundangna di pendopo pohara. Konsep geus supaya bupati senang, supaya merekna gede. Nu biasana 3 juta naik 5. Dan lain-lain sebagainya direka kumanehanana. Apa ngaji nu kos gitu? Nek irahakan sehatanana bupati gubernur moal kada sehatan. Jadi berarti ngaji kajian sama urusan bupati jeung gubernur mah sama urusannya. Tapi ieu urusan kiaina apakah ngaji nu kos itu lain. Berarti kan lain deuk Allah, deuk apa mere. Nah, nu mantak di organisasi mah di Golkar, lain deuk ngaji kiai Golkar mah. Deuk hayang tentrem hirup di Golkar, pamerena, pangalemna jeung sajabana. Ji, hadena cenah kurang mah di Golkar di PKB. Wede, pada ge. Sarua di organisasi ongkos gitu. Boro-boro di salah, boro-boro di organisasi, boro-boro di yayasan. Anu muatanana jelas kos kitu mah. Sangkilang di salapiah ge hampir-hampir. Deuk ka Allah apa lain sih ngaji, deuk ka Allah apa lain sih ngaji. Nu mentak ketika diondang teh merenung nilai aing menang ganjaran apa menang amplop. Hayang dua-duana moal bisa. Moal bisa cenah hayang dua-duana abeh eta doa Kangjeng Nabi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Moal bisa. Eta mah konsep Kangjeng Nabi menta ka Gusti, urang bakal dibere hasanah fid dunya hasanah fil akhirat. Henteu meunang ku urang dikondisikeun abeh hasanah kieu abeh hasanah dunia kieu. Oh berarti kieu lain kitu. Idah ka Allah kage dibere hasanah fid dunya hasanah fil akhirat lillahi taala. Ulah aju di konsep ieu mah hasanah dunia itu mah hasanah akhirat. Ji atuh pur kulon ngatur Allah. Aya ge urang diatur ku Allah. Ieu mah Allah deuk diatur ku urang. Loh. Kuari kieu Allah ya. Lah ieu salalah. Nah maqamul muwahhidin alladzina fanau min tayyinihim fi ainil wahidah. Lantaran inget ainil wahidah hiji be Allah. Zat nu maha tunggal. Hiji be. Urang teh hirup jeung paehna. Ya Allah yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti kan yuhyi wa yumit nu hirupkeun Allah nu ngamakeun Allah. Berarti hirup jeung maot boga Allah kunaon di aku kurang. Ulah di aku kurang hirup nu Gusti dek diesian ku abdi
pakai ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti jeung pake ngajauhan larangan Gusti nyanggakeun sadaya-daya tapi eta teh kumaha Gusti ja Gusti nu ngagerak-gerakeunana abdi mangan sakadar ngaikhtiaran makom syariat engke liwat di dieu lain kumaha Gusti bae bisa pasti sangat bisa engke urang lamun geus liwat tadi dinya sagala rupa ge kumaha Gusti teh ngeunaheun geura ge kumaha Gusti diatur ku Gusti sebab nu kaluar ti Gusti urang teu deuleu ka Allah Allah nambah neuleukeun ka urang urang teh teu nyaho ka Allah Allah mah nyahoeun ka urang nah nyaho jeung teu nyaho neuleu jeung teu neuleu tetep urang diatur ku Allah sadar henteu urang kos kitu sok geura sadar henteu neuleu ka Allah teu deuleu ka Allah Allah mah ngatur urang nyaho ka Allah teu nyaho ka Allah Allah mah ngatur urang. Jadi orang teh kuabehan kafir, munafik, musyrik, nu kaluar tidak aturan Allah. Sadar apa tentang orang bakos gitu. Ja kabeh ge diatur ku Allah. Tah hayang datang ka sadar bahwa kabeh ge horeng nang Allah. Kafir yuhyi wa yumit dihirupkeun dipaehkeun ku Allah. Diatur ku Allah. Musyrik diatur ku Allah. Kabeh ngan eta teh nu jang pisorgaeun jang pinarakaeun geus aya di aturan Allah. Nu mantak urang teu meunang bendu teu meunang nanaon heulanan kecuali nyana ngarusak ka agama bendu kana perusakan agamana. Dititahna ge kos kitu. Nah, mulai urang sadar. Boro-boro sadar eta sadar keur salat bae urang salat sadar bahwa urang keur salat hese. Allahu Akbar sadar urang keur maca Allahu Akbar jeung nu Allahu Akbar teh lain urang Allah hayang sadar kos kitu teu teu ditangkap. Ayo coba padahal orang bentak di mata orang aya sifat neuleu Allah. Urang ngadenge diceli urang ngadenge aya sifat denge Allah. Urang napas di napas urang aya sifat hirup Allah. Urang nyarita di lisan urang aya sifat kalam Allah. Di gerak urang aya sifat taharuk Allah. Urang cicing dicicing aya sifat sukun Allah. Atuh geus moal aya kaluar ti Allah tapi urang kunaon hararese amat. Sadarna nu hese. Sadar. Allah usolli. Allah usolli. Allah usolli. Allah. Cak Allah emang aing ka mana? Emang aing ka mana? Tah, eta teh nu hese teh. Allahus somad. Poho cenah. Bangkani jadi imam. Mah bingung kok Allahus somad sih. Oh, meureun kaluaran anyar. Alaysa lahu wujudun fil bayin biruyat kadeleung ke sifat jamal Allah teh kadeleung. Katingali sifat jamal Allah. Urang kuari tafakur dibiasakeun tafakur ge ya. Gusti hirup teh nu Allah, Gusti sehat teh nu Gusti, Gusti dunya anu aya di abdi ge nu Gusti. Abdi mah teh naon nu Gusti, tapi geuningan Gusti abdi kita ibadah can bisa. Ai beberean Gusti ka abdi sakieu puharana tapi ai pengabdian abdi ka Gusti nanaonan eta bae heula sakitu teh. Sok geureun pikiran sakitu bae Gusti beberean Gusti teh ti eueuh ka aya saenggeus aya disehatkeun terus dibere sagala rupa dibere neuleuh dibere denge dibere rasa sagala ngeunah. Beuh ieu beberean Gusti ai abdi na titah ibadah ka Gusti can bisa ngabdi Gusti antara beberean Gusti ka abdi jeung pengabdian abdi ka Gusti jauh amat eta bae heula sakitu tah. Tapakur sakitu bae heulanan coba ge saminggu sabulan bakal aya karasa ngerenyed. Atuh urang macan pernah tapakur jing. Atuh mah di kana naon di bal barisa kumaha. Ya nama memeh perang geus mundur atuh kumaha. Masyaallah isi budak buang kawaraman nya. Bakal kadeuleu jamal Allah. Nah, kama la yara illa binyatan nafsi idza malatis syamsu fi. Di mana kasorot ku panon peset urang geus teu boga perasaan kumaha nu aya rasa panas diri urang. Coba ge urang di tempat anu panas sorot panon poe ka urang set aya rasana nu aya rasa panas. Ieu mah ngan sakadar nyontohan Tuan Syabdul Qadir ketika urang ka Allah nu aya rasa jamal Allah. Sakumaha urang kasorot ku panon poe urang cicing di Madinah, urang cicing di Mekah, tarodah di Jaziratul Arab nu panas anu luar biasa. Urang cicing teu mikiran naon jeung teu inget kana nu karasa rasa panas. Rasa panas da terik matahari ka awak urang. Ya Allah panas amat. Geus be ka mamanda ge urang tanggah panas, tungkul panas, ka gigir panas, ka ngedeng panas, diuk panas, nu karasa rasa panas.
Nah, urang ge lamun terus bae ibadah ka Gusti Allah hiji bae Allah 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 sesuai jeung aturanana nu kadeuleu jeung nu karasa sifat jamal Allah. Seperti sakumaha tadi sorotan panonpoe nu karasa panas. Allah 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 karasa. Nah, iyalah fala jirma annal insan la yara nafsah wallahu a'lam bissawab.